Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana, mudah-mudahan hidup sadaya di bumi aya dina kaayaan sehat walafiat, sinareng dipaparinan kabagjaan sareng kaharjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dinten ayeuna urang ninca kana pangajaran anu kahiji nyaeta pedaran tradisi Sunda. Satu acan urang neuleman kana materi, urang kedah terang heura tujuan tina pangajaran ieu teh kangge naon. Anu kahiji nyaeta kangge maham konsep karangan pedaran. Anu kadua kangge mikaweuruh tradisi Sunda. Anu katilu supados hidup tiasa nganalisis eusi struktur kabasaan teks pedaran tradisi Sunda. Sareng anu kaopat supados hidup tiasa nyusun karangan pedaran tradisi Sunda. Urang lebet wae kana materi tradisi. Istilah tradisi teh tina bahasa Inggris nyaeta tradition, tina bahasa Latin nyaeta traditio, anu hartosna diteruskeun. Janten hartina teh mangrupa adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun tumuruna ti karuhun, masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat. Tradisi kaasup kana ulikan folklore. Folklore teh nyaeta mangrupa sebagian kabudayaan anu diwariskeun kalawan turun-tumurun ku cara lisan. Ku kituna sok disebut tradisi lisan. Tah janten ari tradisi mah biasana turun-tumurun teh secara lisan kitunya, lebetna kana folklore disebut secara lisan lantaran teu aya bukuna ti karuhun teh. Mung secara lisan tatalepa ku cara tina carita ka carita gitu dilaksanakeun turun-tumurun terus-terusan. Teras anu kadua di dieu aya adat. Adat teh ngandung harti tabeat atawa sifat bawaan anu hese dirobahna. Adat kebiasaan nyaeta tata pola anu angger turun-tumurun ti hiji entragan ka entragan satuluyna minangka warisan anu dalit jeung pakumbuhan masyarakatna. Adat kebiasaan biasana jadi ciri khas ti hiji daerah. Sakumaha cek paribasa ciri sabumi cara sadesa. Jawadah tutung biritna. Sacara-carana lain tepak sejen igel. Anu hartina tiap daerah boga cara jeung ciri masing-masing anu beda-beda. Nah, kitunya ieu contona ieu adat nyunatan biasana sok aya sesingaanan intinya nya. Teras nu ieu adat munjung. Tah salajengna deui dina kahirupan masyarakat Sunda, adat kebiasaan teh biasana aya patalina jeung upacara daur hirup atawa siklus hirup. Tah janten ti mimiti kekandungan keneh nya. Ti mimiti hiji jalma teh masih keneh dikandung ku ibuna kitu, adat nu nyiram. Terus nyiram di dieu teh maksadna nyiram sapertos kieu disiram gitu nya. Teras adat ngariksa nu reuneuh. Tah nu reuneuh biasana masih kena ka dieu lebetna. Teras anu katilu adat tingkeban 7 bulanan. Teras adat ngariksa nu ngajuru. Tah ieu ngariksa nu ngajurunya saatos ngalahirkeun aya adatna. Terus adat mulasarabari, adat nyundatan sapertos anu tadi aya sesingaan. Teras aya oge adat ngawinkeun sapertos kita. Adat ngawinkeun aya oge adat kapapatenan. Janten ti mimiti eta manusa dikandung keneh dugi ka eta manusa teh ngantunkeun biasana sok aya adatna nya. Eta maksadna. Tah panginten pangajaran ngeunaan tradisi Sunda cekap dugi ka dieu minggon pain urang lajengkeun deui kana teks pedaran. Kitunya jantan minggon ayeuna mah urang neuleman ngeunaan tradisi Sunda na heula ke kapayun ngeunaan teks pedaran. Oke, kapayuna urang ngadamel teks pedaran atawa teks eksposisi ngeunaan tradisi Sunda kitunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.